Jangan anak ihinaan na o ini ay ihinaan na to palaram siya ay os perjalanan jauh tahu kiyo usia udah mahal ay mungkin hela juga kalau dah udut dah ay kisah jadi mahal lu saya jalan jauh jadi tua di negeri ampun saya juga ayam batur kehela yo asyik dengarana yo lagi aduh asyik dengarana yo gitu orang kena pindah lah ke belah ni tu dengarana di dia asyik kurang tiis di dia mah pindah lah aduh tidak kamu di dia ngaruhnya hebat iis aduh kan awas saya kopi yang abi awas saya kopi wina itu kan gua sawah itu loba manyuk joge deh lah ampun teh aduh musik sukan teruh mana kenal irati itu je kapan kakana datang bukan terus jangan munding jadi tu terus jangan munding munding yang jadi muka ayo ngalir hula nyampai lumpang ada ojek kan cerita kapanan lah pun biasa nak air jaman ojek dan nama loba tu turun gunung kat dia bah kena ojek sekali kalian mah ya itu apa ojek tadi nama sumpang syarif maklum hendak loba dulu orang jadi jalan hop ayo narik mahajak kat dia tadi nama sumpang syarif panghura yang ada dinyakan tu ojek gitu tak aduh iraha atung kelamun ayeuna urang erek ini deui urang neangan munding engke sama munding teh keur loba pisan pagawean loba pisan loba pisan beresan teh puguh moal bisa ayeuna pun teh puguh engke bae juang jeung ayewe atuh barang da engke butuh ieu teh anak ieu anak kuda puguh teh geus pukulan kuriling ka ditu ka dieu yang anak kuda tapi teu bangis namun kenal itu anak kuda nah ada maklum atuh ada juga pincu dewek teh boga incu kurinter ieu cenah hayang jumpa kuda kan teu dekeun we mangge kuda di mana eta nu aya mana sok mangge cara di ditu di pasar unde butuh dia unde incu sama lumayan unde butuh pisan gitu hanya dengan anak kuning mungkin hasilnya
dacan hararun dacan aranakan gitu atuh ke majuan bebarengan tengah cucuangan namanya kalau begitu orang cucuan bebarengan atuh diukur dicuan deh ambe rada meranah ngobrol orang kemarin bukan iwe suka kayak ngalewat munding membawa munding ke mobil yang kan oleh kurang suka dijual dalam dijual kurang cumbuli gus itu masa aku satu juga masa itu ambil kue lagi lah dari orang masa kan kudu deh suka dong ampun tengah anak isu aduh ayo wah lah ayo mana ayo nanti di situ kespanan cak di mana di situ itu dicampur kespanan cak ayo mana tu malah kaya itu buku ayo ke kuih muka kau malah kentang dia kalau kau hama itu oh itu mah cepat yang tapi sama merenang manahnya kumaha kemupau dia siapa berahap semua orang mobil tapi benar boy kerhama dia ketua dia wah guys itu mah tuh orang tuang dia baca ngobrol itulah orang doaan wah tukar dia mana nak dekat ulah jauh tu yang mana tak dia aing bukan tukar dia boy malu sekolah tengok aku ke sok atu ai kadinya sok cici heula aduh kadang itu sia-sia kio kesemujina mujina Aswaya tu orang air mah kio lah tambah orang hari-harian mah orang juang tatarucing kumaha untuk orang juang tatarucingan kumaha kapan kio ayeuna sok kumaha tepak ayeuna tatarucingan sok kumaha ayeuna tarucing tah berhati ke kumaha ayeuna lamun aya lalaki teh dikebrus gitunya dina aya dina jurang tah aya awewe ngaliwat tah ayeuna aya awewe ngaliwat kucuring hak eta lalaki teh nempo awewe da geulis tah ayeuna lalaki tah ayeuna nu jadi pertanyaan teh kunaon eta lalaki bisa katarik ku awewe tah eta itu mah gampang belum hese gitu mah ya tuh kalau bisa katarik sudah terang dulu beri di bantuan atuh tahu atuh anu maksudna ayeuna lalaki katarik ku awewe teh kunaon kitu tah rada bingung gitu mah rada bingung aduhnya pasti ya tuh lamun lalaki katarik ku awewe matunya ku bujurna tuh udah bilang gede atuh merenang ku geulis tapi dah geulis bisa atuh menurut kita bahenol nerko menurut mata kitu kesen merenang eta geulis lah pokokna mah ku geulis teu jadi jaminan eta geulis kabeh hiji jama bakal barengoheun tah ini jadi pertanyaan aing teh kapan kitu kunaon eta lalaki bisa katarik ku awewe aing bingung da kitu mah aku masih awe lah jika we namanya jawaban we aing ambil ka harti kitu teh jawab poin teu ka harti yo soal masalah gelis teu kapake masalah bahenual teu kapake masalah mondok teu kapake lalu Bismillah, kumadinya we lah. Kumadinya we. Nah, enak wae diterangkeun. Eta lalaki anu keur dijungkelan dina lubang anu di handap bisa katarik ku awewe teh nya eta kuleungeuna sok pikiran. Waduh. Bener kaki. Jadi mun lamun lalaki katarik ku awewe teh berarti kuleungeuna. Ya da moal euting ku bujurna moal euting ku geulisna da geulis mah bisa narik jabal dina lubang jadi kaluhur atawa dina legok di kaluhur kan moal bisa kapanan wah bener bae kaharti gitu kaharti
situ mah. Geus lah. Ayo geus itu ngopi heula lah. Geus kecung baru urang nungguan ieu lah. Bari cung nungguan anu jual mudi lah. Geus anu mah istirahat we heula lah. Kajian di warung cung bebarengan lah. Geus tuh. Geus asuhan ah. Geus we. Ayo.